Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Biasa urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka beginilah begitu tela opatan ngabring duaan-duaan. Nu pangheulana tembong geus rada-rada kolot duanana oge. Jelas kumisna geus semu-semu bodas, kacaangan ku cahaya lantera nu diteundeun di hareupeun imah. Dugi kadinya nya kanca, mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana srog nu opatan teh ka hareupeun imah Aki Mursid ngarandag deket Golodog baradami. Nu saurang ngajakan unggah tapi nu tiluan mugen tungtungna mah kalacat we nu ngajak teh unggah kana Golodog langsung ka hareupeun panto bari pupuntenan. Saha kadenge Aki Mursid nembalan ti jero. Abdi suta bah. Suta. Eueuh. Reket. Brai panto teh dibuka ti jero. Lol Aki Mursid kaluar bari mawa damar cempor. Breh. Kanu geus manco di hareupeun panto. Breh kanu keur ngarariung tiluan hanapeun panyaweran. Geuning mah dipeting-peting teuing atuh. Jeung saha? Aki Mursid rada oge ngarasa kaget. Heg ngacungkeun cemporna hayangeun sidik kanu tiluan. Abdi we bah. Itu mah anu ngiring ti Cihike. Mangga atuh. Caralik. Aki Mursid ngajak kanu tiluan supaya arasup. Sawios bah. Permios we da tos dugi ieu dijajabkeun tapi ieu pedah wengi bilih aya naon-naon. Anu tiluan teh kalah bebeja rek baralik deui. Piraku moal linggih heula. Bilih bade ngahaneutan padaharan. Da cai mah panas. Aki Mursid ngeukehan. Sabios nuhun kana pangasihna mah. Itu da nu digarduh bilih keungeun. Tetep nu diajak teh nolak. Nuhun tuh baraya. Saena mah atuh linggih heula. Pasuta nemrong. Eta mah sami-sami nuhunan nun. Sanesna nu kuring teh permios we atuh. Itu melang kanu di kantun. Leos we nu tiluan baralik deui.
Pasuta atuh asup ka imah. Sabada nyolongkrong ka Aki Mursid jeung kanini amah. Red pasuta kanu keur ngagoler. Ngagentak muru bari nanya ka Aki Mursid. Karena teh udur bah. Nya. Aki Mursid ngajawabna pondok. Paingan marenyang hayang ka dieu abah teh Ujang. Ai. Ieu mah sanes udur biasa atuh. Pasuta kaget. Dumeh mireungeuh beungeut anakna gareuneuk sarta barohak. Red manehna malik ka Aki Mursid. Sorot panona pinuh ku pananya. Oh nyeta. Aki Mursid teu kebat nyaritana. Diserang ngararet heula kana panto. Dumeh ngadenge anu dehem ditepas. Widarma nu tadi nyalingker teh ka tukang ngentang ka nangka. Barang geus sidik nu daratang teh lain jalma-jalma nu maksud rek jahat. Sanggeus nu tiluan teh arindit. Manehna ngalacat deui kana golodog. Memeh muka panto teh dehem heula supaya ulah kaget anu di jero meureun. Ki Widarma budakna Ki Jatma di Buah Batu. Aki Mursid nerangkeun lantaran pasuta ngareret ka Widarma nu kakaranorojo ti luar. Ieu teh anak Aki, abahna Karna ti Gadog. Aki Mursid nyarita deui bari ngareret ka Widarma. Sumuhun. Damang Bapak. Widarma bari nyolongkrong ka pasuta. Cager Ujang. Geus lila di dieu teh. Pasuta nanya. Parantos. Dupi si Ujang teh kunaon Abah? Ieu mah geuning sapertos tapak panyiksa. Pasuta neruskeun hanca tadi. Nanyakeun soal Karna. Red ka anakna nu ayeuna mah geus reureuh teu guling gasahan. Malah geus sare. Da eta we kadatangan kudu jadi bapa teh jongjon we manehna mah peureum. Nya eta puguh ge. Kakeunaan ku musibat si Ujang teh. Teh sebeleke. Derek-dek we ku Aki Mursid ti mimitina didongengkeun. Taya nu kaliwat. Nyaritana diselang kurut Red ngareretan Karna nu keur jongjon ngagebrak teu lilir-lilir. Dasar tiker budakna keneh ge. Ngan ngarandapan cocoba we. Geus gede oge kawasna teh. Kudu we pinanggih jeung sesekelan. Pasuta nyaritana ngageuri. Neuteup beungeut Karna teu ngiceup-ngiceup. Adatna Suta. Manusia hirup mah moal bisa leupas tina sagala unak-anikna kahirupan. Anu memang jadi syaratan nasibna pikeun unggal manusia ge. Enggoning gumelar di alam dunia ieu. Senang, susah, seuri, ceurik. Eta teh geus jadi bandana manusia. Lamun teu kitu atuh lain hirup pingaraneunana. Dah kawajiban urang mah salaku makhluk anu ngabogan akal sarta pikiran anu geus dileuwihkeun ti satu hewan. Eueuh deui jalan lianti kudu tumamprak kana sagala kersana pangeran. Lain ngandung harti urang teh kaguam. Sagala panyeceleh sarta panghina deungeun teh kudu diteureuy buleud-buleud tanpa ngayakeun balitungan. Lain kudu kitu. Dalamun diantep mah pasti bakal mangrupa hiji pasualan hirup nu moal aya anggeusna. Lir gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi. Tapi nyaeta dina ngayakeun balitungan teh ulah ngaberung nurutkeun nafsu. Tapi kudu make ijiran
tata titi duduga prayoga. Paribasa lulus jujur liat tali henteu kekerewut. Daek ngeledan tapi bari menang. Lantaran ari ngagugu kerteg hate mah heuras kudu dilawan heuras, dugal kudu dilawan dugal. Anu temahna matak leuwih jero mamawa kana jurang pasendatan. Kahayang abah mah rek direngsekeun ku jalan badami heula. Lamun bisa. Tapi lamun seug teu beunang mah nya adalah dikumaha. Urang mah salah ku manusia ngan saukur semet bisa ikhtiar. Urang mana cenah jalimeuna teh bah? Pasuta nanyakeun. Urang nangkaruka. Nyaeta soalna teh soal remeh mimitina mah. Nu matak teu perlu make kapapanjangan. Ari barudak kumaha calager? Aki Mursid kakara nanyakeun. Kanu mangkuk di lembur. Bakuna mah ka inju-injuna adi-adina karna. Berkah sadayana oge waktos ieu mah. Mung eta bah. 2 minggu deui panginten di lembur teh bade aya raramean. Pangawulaan bade ngersakeun marak di situ bagendit. Ku kituna si Mirah kegewe ngagugujeg supados si Ujang diteang ka dieu. Lalajo pesta teh. Hayang bareng jeung lanceukna. Ongkoh deui pang-pang nama tos sonoeun panginten. Dipisahkeun teh sasat kapan nuju laleutik keneh naker. Nya teu nanaon rek dibawa mah. Ngan kahayang mah. Kitu oge upama kaburu. Rek dibereskeun heula we jeung Ki Obing. Kageto meureun abah teh rek kanang karuka. Bade sareng saha? Rek duaan we jeung Ki Darma. Aki Mursid bari ngaret ka Bidarma. Lain bawa atuh suta si Nyai teh sakalian. Nah teu harayangan papanggih kitu cenah jeung Nini. Nini amah nemrong. Bari terus we ngetruk ngarojeh. Sanajan geus lemong oge, kana nyeupah mah tetep we ngeureuyeuh. Paribasa jeung tinimbang teu nyeupah mah, kajeun teuing teu manggih sangu. Kantenan we mak, haroyongeunana mah. Mung atuh da kumaha da sanes lakon caket-caket. Tutumpakan nu tiasa ditangtoskeun mah, da mung dugi ka Sumadra. Segala hade benernya suta barudak teh. Kantenan we. Umi oge adi na Mirah tos teu benten we dilanceukna. Boros pisan. Sigana teh rek ngarungkup we kanu jadi lanceuk. Nya pantes we ari si Umi mah dengarlah ka bapa maneh. Can aya nu nawar-nawar barudak teh. Maksudna mah nanyakeun, nah geus aya nu nanyaan atawa acan? Teu acan mak. Moal waka rusuh-rusuh. Si Ujang oge kapan teu acan naon-naon. Lalaki mah teu matak ieu jadi pikiran. Tapi ari anak awewe mah beda deui. Geus aya nu miharep mah. Prung we ulah dilila-lila. Sinana mah da dituncal ge, moal naon. Teu hade dirunghal. Itu teh sok goreng kasebutna. Aki Mursid milu nemrong. Nu kudu diragangan teh omongan jelema. Memang asinana mah moal naon. Atuh da sinana mah sigana teh taya pisan kabegeran. Sakalian disamperkeun ku Nyi Keis ge anakna Ki Artajim. Manehna masuk megon we geuningan di ngon. Di mana ieu dek nyamperkeun.
Aki Mursid ngabetem teu nempas deui. Kata teu ari terus kapapanjangan nyawalakeun urusan nu tacan karuhan. Pasuta atuh nya kitu keneh, pikiranana malah leuwih dipuseurkeun ka nu jadi anakna anu ayeuna keur ngagoler. Widarma kawasna teh teu beda we ti kaayaan Pasuta. Panonna teu reureuh ngareretan sobatna anu keur ngagebrak teu lilir-lilir. Harita teh memang geus kacida peutingna. Itu ieu eueuh nu teu marelak heuai. Anu antukna di jero imah teh rehe comrek. Iwati sora nu ting salegrek kerek. Kabeh oge eueuh nu sare di enggon. Gempar ngalampar we di tengah imah. Kanca dangu sadayana isukna Aki Mursid jeung Widarma tembong tinggaredig ninggalkeun Bung Bulang. Maksudna mah rek kanang karuka manggihan Ki Obing. Pamikirna lamun dilila-lila mah bisi matak teu hade balukarna. Mengpeung anyar keneh hayang geura ngarengsekeun pasoalan nu jadi incuna. Samemeh karna ka Garut teh urusanana hayang sina beres heula supaya teu loba pikiran. Datang kanang karuka geus rada beurang. Teu hese natanyakeun imahna Ki Obing. Berangjol oge Widarma ngageuwat we nanyakeun ka Mang Dasim tukang cendol tea. Sanggeus dituduhkeun pernah imahna, bring we arindit deui ngajugjug imah Ki Obing. Kasampak teh keur araya. Kumplit sabatur-batur keur ngarariung. Pugu unggal poe oge sok babarengan pang-pang nama. Ari indit ke tempat pamainan kudu we abring-abringan. Lantaran salilana sok sauntung. Komo upama aya semah anyar mah lapur ditaripu. Lantaran maranehna teh eukeur mah tara suceng, katurug-turug sok kongko. Ngan tara kaciri dina silih bejaanana teh sok make kode. Harita oge keur ngarariung teh rek arindit ka pamainan. Teu kira-kira reuwaseunana barang kasemahan ku Aki Mursid. Bakuna mah madraub. Nyahun yen karna teh incuna Aki Mursid. Atuh ka Widarma tacan pohoeun yen ieu budak ngora teh nu basa kamari ribut dicihikeun tea. Ngan kusabab neuleuna ieu dua jelema teu siga-siga ngandung semu ngajak ribut. Manehanana ukur marolotot we hokeun. Tapi ari sikepna mah sararea oge geus iatna taki-taki. Bisi Aki Mursid katut Widarma ngayakeun gerakan anu teu dipikahayang. Ka Aki Mursid geus teu bireuk deui. Kapan Ki Jatun oge geus kakoncara jalma nu pinuh kuawanen jeung wewesen. Aya bejana teu kuat ngalawanan Aki Mursid mah. Atuh nu saurang deui. Kamari oge geus kanyahoan pangabisana. Sanyana maranehna teh geus eleh mutlak. Bener harita Widarma kungsi Namru. Bane we dibongohan. Ulah kaget baraya. Teu kudu reuwas-reuwas. Kaula ka desa teh lain rek jadi bibit rurujit indung rurusuh. Tapi ngan sakadar rek ngarengsekeun hiji urusan nu aya patulapat alina jeung incu kaula. Ceuk Aki Mursid nerangkeun maksudna. Bade ngarengsekeun kumaha? Madraub nu minangka rada-rada wanter ngasongkeun pananya ka Aki Mursid. Tapi ari hatena mah teu burung we deg-degan. Mireungeuh sikepna Aki Mursid
anu kacida tenangna taya riuk-riuk nembongkeun kasieun jeung kahariwang. Pikeun manehna mah geus matak nimbulkeun seber sarta keder. Komo deui batur-baturna nu sejen. Ti tadi oge dari hukna teh geus eleke sekeng we teu ngeunah cicing. Nya ngarengsekeun make jalan badami tangtuna oge Raup. Pas sendatan Andika sabatur-batur jeung incu kaula teh asana mimitina mah teu pira. Tapi balukarna incu kaula kamari teh nepi ka kudu ngarandapan hiji panandasa anu pohara. Seolah-olah si karna teh sina puput umur kalawan ngarandapan kasangsaraan heula. Pisan-pisan gaduh maksad bade tega kana nyawana Pak. Kuring sabatur-batur tengan sakadar mulangkeun kanyeri anu kukuring sakanca mitra tos karandapan hasil gawe tuang putu. Madraup ngasongkeun alesan anu dijieun-jieun seolah-olah ngabela diri. Dialungkeun kana gawir nulung kawing. Bari awakna dibakutet sarta sungutna dijejelan. Geusna Traup. Eta teh hiji pagawean nu rek ngarah pati. Sajabana ingkar tina rasa kamanusaan teh. Oge Andika sabatur-batur kalawan ngagunakeun tipu daya anu kacida aebna. Teu wani terang-terangan adu hareupan. Andika ngagunakeun akal bulus anu kacida nistana. Perkawis eta mah wajar Pak. Bade kumaha we milari akal mah. Madraup rada bareureum oge beungeutna. Ngarumasakeun maneh jadi jelema kecing leutik burih teu wani adu hareupan. Nya teu naon ari memang kitu mah pamadegan Andika. Ngan kaula ayeuna rek nanya. Naha perkara mumusuhan jeung incu kaula teh rek diteruskeun. Jadi kapapanjangan nu taya anggeusna. Telangkung. Madraup nemarana lalaunan bari ngararet ka batur-baturna. Seolah-olah menta kaputusan kumaha kuduna. Lain telangkung. Da ari rek ngagugu ka hayang hate kaula mah. Memang kaula teh sakuduna ayeuna teh nyieun balitungan jeung Andika sabatur-batur. Ngan dipikir deui ku kaula. Taya gunana kitu kalakuan teh. Tah ku ayana tindakan kaula ayeuna. Ku Andika tang tu geus kasurti. Kumaha sanyana pamadegan kaula. Anu mata kaula ayeuna teh nanyakeun kumaha pamaksudan Andika sabatur-batur. Kaula teh jadi puguh sang hareupaneun. Pendekna mah kaula teh maksud rek hade. Lamun Andika beunang di bawah hade. Cenah embung. Kaula teh lalaki pantrang ngejat dina ngabela bebeneran. Aki Mursid nandeskeun pamadeganana. Sanajan bener ketempona memang geus kolot. Tapi dina soal kawani mah teu bisa dilaworakeun. Kumaha ieu we pun dulur. Sayak tosna kuring mah mung Darma ngabelaan Ki Obing. Madraup tungtungna mah nyerenkeun ka Ki Obing. Memang jeung karna teh manehna mah teu sangkut paut naon-naon mimitina mah ngan sakadar ngabantuan babaturan. Geuningan. Kitu maksud Madraup mah. Da kumaha Ki Obing? Aki Mursid ayeuna mah nanya ka Ki Obing. Ari sapertos kuring mah teu kaabotan naon-naon. Balik-balikanan kateterasan memang teu aya pisan paedahna.
Ki Obing bari rutret ka babaturanana satengah anu menta kasaluyuan. Nya da ari cara kuring mah moal beda ti Obing. Da tadi oge ngan sakadar ngabelaan babaturan. Madraub minangka ngajawab karena maksudna Ki Obing anu seolah-olah menta kasaluyuan manehanana. Si Busro jeung si Konon nya kitu keneh. Duanana saur manuk pada ngedalkeun maksudna. Anu garis badagna mah teu beda jeung Madraub. Komo deui maranehanana mah sanyana teh kaasup buntut. Nya kumaha ceuk Ki Obing anu jadi huluna. Lantaran ayana dinang karuka oge maranehanana teh nuturkeun Ki Obing. Sasat hirup ngamanganeuh ngandalkeun kanyahdeungeun. Dah syukur ari kitu mah. Tapi lantaran ieu teh jeung nu sangkut pautna mah nyaeta jeung Ki Karna. Sasat andika kabeh teh tacan patepung lawung pikeun ngebrehkeun pamaksudan. Manehna ayeuna teu milu sakalian lantaran tacan sehat bener. Kusabab kitu supaya gancang beres ieu perkara teh bisa gancang-gancang direngsekeun. Wayahna we. Andika opatan ayeuna urang bareng jeung kaula kabung bulang. Taya salahna sakalian bari ngalayad anu gering. Aki Mursid saterusna ngajakan kanu opatan. Nah nganggo kedah kabung bulang sagala. Sareng bapa oge di dieu panginten parantos cekap. Ki Obing ngasongkeun pananya. Seolah-olah ngarasa kaberatan. Lamun manehna kudu ngahagakeun manggihan karena kabung bulang. Kapan sangkut paut oge jeung incu kaula Ki Karna. Jadi sakuduna we silih hampura ngalubarkeun segala kasalahan teh jeung jenisna. Nu diebrehkeun ku patarema leungeun tandaning nembongkeun kabersihan hate. Ari diri kaula mah ngan sakadar jalana pikeun ngakurkeun. Aki Mursid jadi tanah dari anaker. Janten Karna mah tacan kantenan nyaluyuan ieu teh Pak. Madraub asa-asa. Geus pasti Raup. Moal pati-pati kaula ayeuna datang lamun teu disatujuan kumanehanana. Ngan leuwih utama andika kabeh kudu langsung adu hareupan jeung manehanana. Ngawakilan ka kaula mah moal puguh atuh. Madraub ngahulang anu saterusna rutret jeung pada baturna. Seolah-olah manehna ngarasa sangsi. Pinuh kurasa timuru jeung curiga. Sok sieun maksudna Aki Mursid teh ngan sakadar akon-akon malulu. Nu sanyatana mah ukur tipu daya. Masang pitapak pikeun males kanyeri kamaranehanana. Bawi raos kuring. Sareng pamursid oge parantos cekap. Ari kanggo ngedalkeun silih hampuraan mah. Komo upami diemotkeun kapan bapa teh sebagai eyangna. Akhirna Madraub ngasongkeun alesan. Teu bisa Raup. Jeung kaula atawa jeung ieu Ki Widarma. Bisa dilakukan di dieu. Tapi jeung Ki Karna tetep kudu dilakukan langsung adu hareupan. Eta mah pikir we nu leuwih asak. Hayang we andika supaya ieu urusan ulah nepi ka kapapanjangan. Ayeuna andika sarerea arindit bareng jeung kaula. Cenah embung, ateuna naon. Kaula mah geus cukup satekah pola pikeun nempuh jalan bener sarta wajar. Atuh Raup, Obing. Permisi we nya, kaula rek balik. Aki Mursid bari cengkat tina diukna. Nya kitu deui Widarma nguniang hudang ngabarengan Aki Mursid.
Kanca dangu mireungeuh putusan Aki Mursid bener-bener geus teu bisa ditawar deui. Madraub jeung Ki Obing silih reret badami ku panona. Anu antukna maranehna eleh deet, bring we naluturkeun Aki Mursid, marilu kabung bulang. Lantaran pikirna, memang taya untungna mumusuhan jeung Karna teh. Maranehanana katitih sagala-galana. Anu salilana teu hade teh masing-masing hatena ngarasa teu tentrem. Ieu sababna nu matak ayeuna manehanana ngawayahnakeun maneh milu bareng jeung Aki Mursid. Ngan sakadar rek patarema leungeun jeung Karna. Pikeun ngalubarkeun sagala kasalahan-kasalahan nu geus dilakukeun ku maranehanana sabatur-batur. Dari catur kumaha carana nu silih hampuraan. Ngan anu tetela Madraub Ki Obing katut dua baturna. Sirikna careurik opatan paungku-ungku nyang hareupan Karna nu kaayanana pikasediheun. Beungeut barengep ngagarempeng gareuneuk sasat hasil gawe maranehanana. Leuwih-leuwih Madraub jeung Ki Obing bari ngaguk-guk nyuuh kana Sukarna nu harita keur ngajepat cari nakdak ku Cimata. Sagala kanyeri kapeurih sarta katunggaraan nu harita keur karandapan ngadadak buyar. Bareng nyaksian pertobatan ieu opat jelema. Anu keur waktu katukang mah mangrupa hiji lawan anu taya ras-rasan pisan. Aki Mursid nini amah pasuta Katut Widarma harita milu nyaksian teu wudu sarerea oge pada ngecelakeun Cimata kabungah. Leuwih-leuwih Aki Mursid ngingetkeun hasil gawena teh henteu mubadir. Ku jalan ieu manehna geus bisa maruhkeun nafsuna Madraub sabaturna. Memang hasil gawe nu teu sapira. Tapi mun ngingetkeun kana caritanana Madraub jeung Ki Obing anu sanduk-sanduk menta pangampura sarta bari ngedalkeun janji yen maranehna rek ngeureunnan tina sagala rupa maksiat nu saeutik boh lobana anu matak ngarugikeun hirup kumbuh. Atuh lain deui matak ngagedean hate Aki Mursid. Sok sanajan ngan kakara mangrupa janji malulu. Tapi pasti teu saeutik bakal nimbulkeun pangaruhna pikeun hirup kumbuh sapopoe. Lantaran urusan keamanan teh pasti bakal ngaronjat tinu enggeus-enggeus. Kanca dangu sadayana bada magrib Aki Mursid ngariung saimah-imah minangka keur sosonoan lantaran poe isukan karena rek mulang ka Garut. Tegesna mah kagadog dibawa ku pasuta. Malah Widarma oge teu tinggalieun rek milu marengan. Eukeur mah hayang nyaho kumaha kaayaan situ Bagendit. Katurug-turug manehna ngarasa sungkan lamun kudu pajauh jeung Karna. Anu lain bae mangrupa sobat dalit, tapi oge geus ngajadi dulur pet ku hinis. Teu beda we ti dulur patung turunan hulu. Ngan ku sabab dina umur mah sarua pisan, masing-masing cukup ku pada nyebut ngaran. Lantaran itu ieu oge susah ngabedakeunana mana nulih kolot. Harita Aki Mursid keur ngagelenut we mapatahan Karna. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran ka incu. Gede ku gedena, pinter ku pinterna. Teu leh we nyaah sarta deudeuh. Komo deui Karna mah kapan ayana di Aki Mursid teh sasat ti keur leutik keneh. Ayeuna geus dewasa rek ninggalkeun munasabah. Boh Aki Mursid, boh nini amah. Piraku we make teu ngarasa berat ti belat. Sanajan maksud Karna mah cenah moal salilana cicing digadog ngan rek saminggu atawa 2 minggu. Paling lila oge sabulan.
Karena ujang aki teh moal bisa mahana naon-naon. Salian di ilmu panemu anu ku hidup geus kapimilik. Sanajan teu sabaraha, tapi cukup pikeun ngajaga awak sarta ngabela diri dina sakalian kasarempak. Jadi jelas lain pikeun agul dipake adigung-adiguna gede hulu bari nepak dada umangkeuh ieu aing lalaki langit lalanang jagat. Lantaran gitu peta teh sanyana mah ngan ngabolekerkeun budi parangi sarta rengkak pola nu kajiran istana. Oge sanajan bener jago carek kewilanganana sepi tanding sudah lawan. Mangka inget sarta cangred pageuh dina ati sanubari. Yen kangaranan manusia kabeh oge taya nu unggul taya nu punjul. Sakumaha pinterna oge, sakumaha luhur kuta gede dunyana, sakumaha gagah rongkahna dina hiji waktu mah kudu we ngarandapan ti poreat rag-rag kahandap. Tegesna jalu eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan baik. Raga taya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Oge dawuhan pangeran dina Quran bageus natrat ngalarang ka manusia yen dina enggoning lumaku di alam dunia ieu teh ulah adigung adiguna gede hulu ieu aing. Lantaran manusia mah sakumaha bedasna oge moal bisa nanangkep jagat. Sakumaha haluhug jangkung luhur oge moal bisa ngaleuwihan luhurna gunung. Sakumaha gagah rongkahna oge moal bisa nambak sagara. Kurang kumaha gagahna Raja Julkarnaen. Kurang kumaha rongkahna Raja Cina baheula. Oge aya nu leuwih hebat kakawasaanana sarta keagunganana nyaeta Raja Namrud atawa Raja Firaun. Tapi akhirna mah geuning bisa diruntuhkeun. Dina hiji mangsa mah kudu ti beubeut nepi ka teu bisa menyat deui. Eta teh taya lian mangrupa hiji tanda-tanda nu perlu ditapakuran ku urang. Yen manusia mah kabeh oge taya nu unggul. Nu unggul pinunjul mah ngan zat nu maha tunggal nyaeta Gusti Allah Pangeran sadaya alam. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.